jadi teu kaluar dalam pancaniti teh kilah contohna anu aerobik teh misalkan papatet ieu nya si papatet ieu pan teu seueurna anu terkenal nama dengan umpaka anu kiwari sebenarnya kieu buru-burinya ibarannya tah siga bentang tah itu bisa jadi zaman pancaniti rumpaka itu dirobah tapi bisa jadi zaman baheula nama si rumpaka itu lain eta nah siga teh jamantri nah, jadi kira dirobah lirik lah nu curang mah sabab sieun iya sieun itu kayak energian deh teh tiap dina nada teh atuh jeung lirik teh sieun ku robahna zaman pan ku anu ngarobah zaman anu datang ka Iya, urang iya. kita dicak ya ulah salahnya pantun oke. Ini pantun pada cara ya pantun siga Bogor lah ya, pantun Kecilong hari itu ku anu ke kawasan anyar sabada pajajaran tapi kan kadiharam tuh geus itu rada aya toleransi sok menang mantun tapi ulah lalakon ieu dibatasi nya pang nama lalakon anu dicopot tina pantun gede ini Bogor gede nya pantun gede pantun leutik mah sok naon nu ngabedakeunana eta pantun gede jeung pantun leutik pantun leutik mah ukur carita soal lalamaan raja-raja raja-raja hari di pantun gede mah kabeh kahirupan jeung budayana ajaranna ajaran teknik perang naga di dinya nya lamun diungkap pelaur kagugah deui semangat emosionalna kaduana turunan bisa bantrok kepercayaan geus jeung eta deui nya kepercayaannya intina mah jeung level kepercayaan sebab kan geus beda zaman geus beda zaman geus robah nya cek Prabu seda oge keun bae tong dihalang-halang lain mah geus kahoyongna yang zaman teh bakal obah lamun urang maksa-maksa ngobah mertahankeun zaman oge da anu dihasilkeun kalah kapasayaan jeung karakter atau agung atau naon teunana nu hate sia jeung cek anjeunna ge nasukkeun ya mungkin jaganing geto bakal aya anu nalungtik tapi nu teu make amparan anu teu make dasar meureun sabulang bento meureun tambah lahir gado buat ting urang kitu nya naon teh disebut teh kitu teh pede atau bakal aya anu nalungtik tapi teu make amparan teh meureunan tatapakan atau dasar di mana itu sumberna cenah juri anda kalau di sejarah kudu nyokot dasar atau sumber atau buku tu pan baca catatan di POC Scipio catatan itu nya Portugis teh catatan di Cina Fahien Cina mah nah buat kekeh wae hayang neangan sajarah cek urang Sunda Portugis mah Ferdinand Mendes Pinto cenah Portugis mah saya melewatinya urang Sunda teu meunang nalungtik sajarah cek urang Sunda serangan nya anu dipakena teh ahli sejarah teh ngaranna teh naon gitu nya anu berbau Sunda lolobana teh berbau asing gitu dan terlalu pede dengan data-data yang dibawa oleh mereka padahal tentang itu bener jeung ngindung kadinya di urang teh nya aku yang ngindukna kadinya tapi kekaraan boga soka sejen beda naon da dia kita lokama dah tegugur di buba eta nu nyarekan betul dan memang masih kene jadi perdebatan
aya nu satuju jeung aya nu henteu aya nu satuju bubat pernah kalakonan malah